Assalamualaikum. Tong hilapnya wargi-wargi pecinta dongeng Sunda, di subscribe channel dongeng Sunda 24. Hatur nuhun. Wilujeng ngadangukeun dongeng Sunda jejer carios siluman monyet. Sok ah. Lain ke nyuhun kencai lah. Oh, jang, dah cai maloba. Cek Aki Oib bari ngasongkeun teko jeung cangkirna. Kisujang mah ditawaran dang hese. Da teu acan hoyong ni tuangna ge. Temal si Anan bari kodongkang nyekot cangkir tuluy nyicikeun cai, regot atuh nginum. Alhamdulillah. Nuhun ki caina. Sami-sami jang. Ari Aki Oib jeung Nini Iut darangna asa teu pararuguh meureun. Ari manehna daang sedengkeun si Anan henteu. Nenyo kaayaan kitu si Anan surti. Sanajan masih budak keneh ge, harita langsung rek neruskeun balikna. Si Anan katenyo cengkat tuluy ngaragamang ngangkat deui jukutna. Kamana atuh jang? Mulang ki Temal si Anan leos atuh. Sabot si Anan geus rada anggang, Nini Iut kadenge cumarita. Lain budak teh ditawaran dang teh hese. Oh, laun meureun. Teuing pedak eueuh dengan kayona meureun si Sujang mah. Meren. Kitu gunem caturna si Aki jeung si Nini nu harita sabari daang. Sedengkeun si Anan harita teh katenyo geus jauh, malahan geus meuntas cukang solokan nu asup ka jero lemur. Les atuh teu katenyo deui. Kocapkeun di jero lemur. Harita teh angin ti arah sawah nebak daun kalapa jeung daun tatangkalan sejen nu aya di jero lemur. Ti palebah sisi imah warga, sisi jalan di jero kebon sampe, aya hiji budak ngora keur ulak ilik, bari dodongkoan, bari toleh kucang keceng. Dina dampaleungeuna katenyo nyekel hiji alat nu sok disebut bandring. Sedengkeun dina cangkengna nyoren kantong wadah batu. Pletak. Harita teh kadenge sora batu nyentang kana dahan tangkal jengjen. Kleber atuh manuk teh hiber pindah kana dahan sejen. Puguh reuaseun meureun. Teu beunang jadwal teh euy. Ceuk eta budak ngora nu taya lian nyaeta si Apeng nu harita teh keur ngabandringan manuk cipeu. Sababaraha kali dibandringan eta manuk keukeuh teu beunang wae, nepi ka harita teh jengkel meureun. Sabot keur jengkel kitu, rentang-rentang aya nu ngalewat ka pelebah kebon sampe. Da puguh kebon sampe teh gigireun jalan. Pastina oge aya wae jalma nu ngalewat mah. Eta jalma nu taya lian nyaeta si Anan, bari manggul jukut. Nenyo si Anan ngalewat ka pelebah manehna, si Apeng serengeh atuh. Harita teh katenyo rada dongko. Si Apeng teu katenyoeun ku si Anan mah. Da puguh di jero kebon sampe. Sedengkeun si Anan di jalan. Harita si Apeng katenyo ngarahkeun eta bandring ka palebah si Anan. Harita dikecengkeun kana bujurna pisan, teu kungsi lila oge. Pletak. Si Anan jol calangape
kanyerian. Bujurna dibanding ku si Apeng, sedangkan si Apeng nu boga dosana malah nyengir bari ditahan.